tahalal saksi amrun dhayyikun di mana henteu ka hiji jelema perkara anu rupek nu sulit, kesulitan dunia, kesulitan agama. Pokona mah loba kesulitan lah mun ditafsir mah kreditan hayang geura kabayar di pabrik hayang ulah digusar geser kecuali ditaekeun jabatanana kitu keneh ngawarung ulang nombokan nu encan laku supaya lalaku eta kan kasulitan can laku ge sarua bae umur geus 40 tahun can aya nu negor-negor sarua ieu ge sulit gede bae lobalah kasulitan teh anak teu narurut sulit jasa luar biasa hayang kawin deui nu kolot galak iya jadi dua pohara jasa ieu mah loba kasulitan maka yafiku asabi ayadihil yumna kepelkeun ramo nu katuhu nalika mulai ngadoa kepelkeun kieu teh ieu mah ulah sabeula bae nu katuhu engke dibuka sumayat tahuha bi kalimatillah haula wala quwata illa billahil aliyil pas macalah haulana buka duana ya Allahumma laka ipat pereupkeun ti teh asal ulah aya musuh di hareup mun aya musuh pajar nang tangan nih api asana musuh geus sieun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla tabukat wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendek doana tapi ialah doa nu sok dilanggengkeun dibaca ku Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Kangjeng Nabi Khadir di mana-mana endek ngayakeun hiji perkara kayaning dek nyokot hiji dangdaunan di gunung misalnya nyanana di dieu dek dicokot salak di gunung santri bila perlu jeung jelema-jelemana ieu dibaca doana Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahi lak aya di desa ya duk nyokot daun di hiji gunung baca ku Kangjeng Nabi Khadir tek hayang emas loba kuari emas tapi doa teh luar biasa nuku kula kadenge hiji guru kula di Garut ngalanggengkeun ieu aju kitu di Jawa nu kadenge ieu isuk jeung sore almarhum abah kula mah dibacana isya nya nama jeung sok subuh iyalah langgeng ieu mah aya bae Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar termasuk tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh selalu ngalanggengkeun doa ieu meme entas maca Allahumma ya man lahu Allahumma
kitu subhanaman la yusgiluhu sya'nun an sya'nin wala samun an samin wa ya man la tubtiluhul masail wa ya man la yubrimu ilahul mulihin azikni ya Allah azikni ya Allah azikni ya Allah barda afika wa halawata ma'rifatik eta doa ti Kangjeng Nabi Qadir dilanggengkeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Nah maka anjeunna nyarita babari cenah hayang kapangijeng Kangjeng Nabi Qadir mah ieu bae baca cik Tuan Syekh ayo Allahumma ya man lahu Allah subhanaman la yusgiluhu sya'nun an sya'nin wa la samun an samin wa ya man la tubtiluhul masail malu aka ditulis tunggu heula na tenang we heula atuh hiji-hiji aduh Allahumma ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utubi ya latif ya alim ya khabir doana ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utubi ya latif ya alim ya khabir ya latifan fawqa kulli latif utubi fi jami umuri kulliha wa raddini kama uhibbu fi dunyaya wa akhirati ya man la yushgiluhu syatata doa Tuan Syekh eta teh mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir langgengkeun isuk jeung sore itungtungna ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj jadi ieu mah mere tungtungna bae ulah waka jeung nu awal-awal tungtungna ge geus pohara jasa ditungtungna bae heula nya ta ieu ke jeung ayatna nu kamari ayat nama akur jeung nu kamari padahal sok dibaca mana wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaskallahu bi khairin fala radda li fadlih terus aditu tungtung ieu bae urang mun pendek bae sesuai jeung otak urang mun bae panjang-panjang teh aju lain ngadoa kesol ngariung bae aju kiaina ngadoana panjang ditaringgalkeun sialah berkat teu sabaraha puyeng aing geus moal beres bae ieu babarengan jeung anu teu beuki ibadah ulah loba-loba babacaana mah sebab naon lain maca endah hanang tangan sok geura kiai ngariung maca tasbihna maca kulhuna 100 maca zikirna 1000 terus jeung sajaban-sajabannya geus culak cileuk bae berkatna sakumaha sih panjang amat bacaana jadi nya nama ukuran berkat atuh sing laleos ge bakal kiai-kiai nyana bila perlu saingan kiai kena babacaan atunya na mengaroko bae ngopi cek kiai teh heuy ka dieu wah panjang teuing teu sata nu salah kiai ulah panjang-panjang kiai mah jeung nu bodoh mah bila perlu geus teu kudu dibacaan teu kudu dibacaan bagi kan geus beres atuh jeung nu bodoh teh kos kitu geus biasa. Oh ieu mangadoa ti mimiti diangkat datang ka dikahandapkeun deui diangkat deui dikahandapkeun deui can geus can keneh bae eta kudaekan deui nalar doana kiai teu bagus tetep bae doa jang umum jeung jang doa jang sorangan mah atuh beda tek ieu mah talalar ku kabehan lantaran ieu mah terus dibaraca ku para sholihin ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala geus ujung-ujung nama keur urang darurat baca dimaksud keur teu daruratna tabarruk ngalap barokah ieu doa nu sok dibaraca ku jelema-jelema gualelede nu geus darekeut ka Allah Subhanahu mustika ieu teh doa pohara nu sabenerna bener mah babacaan doa para wali mah tilok panjang-panjang tilok
keur mapatkeun teh tilok panjang-panjang saya cukup sakit. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju. Ya Allah tetep ka Gusti ari sadaya puji sadayana nu Gusti wa minkal faraju jeung eta ti Gusti kabungahan, kauntungan, kajembaran, kabahagiaan. Atu wa ilaikal mustaka ka Gusti wungkul tempat cacarita mah jeung tempat caritakeun isi kandungan hati, curhat. Mustaka tempat curhat. Wabikal mustanjing ke Gusti wungkul tempat pitulung Gusti mah paranti na sok nulungan teu eueuh nu bisa nulungan iwah ti Gusti. Ai abdi mah atuh sadaya-daya nyangakeun teu daya teu upaya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Abdi nyuhunkeun pitulung atuh ka Gusti atas karusakan nu aya di abdi, kadaruratan nu aya di abdi, karugian nu aya di abdi, kasempitan pasadin bina teh naon bae teh mah atuh kreditan nu aya di abdi, Gusti karugian ngawarung nu aya di abdi pasadin bina can laku abdi teh pasadin bina. Jadi tah nyuhunkeun pitulung maka Gusti asal atas karusakan, kamadaratan, kasempitan nu aya di abdi. Wana saluka jeung abdi nyuhunkeun ka Gusti salaha amrina kana kapatutan urusan abdi supaya rapi pulih urusanna kabeh ka Gusti lah. Urusan leutik, urusan gede dunia jeung akhiratna kan Gusti anu Maha Arhamar Rahimin. Ya Arhamar bagus jasa gitu. Masyaallah. Malar baca geus urang mah sore isuk baca unggal mantep salat geus baca ieu bae daripada ngikubatur eta mah manghaji macana doa eta bae resep jasa aing horeng ngan ieuna nu boga eueuh masalah geus ngaji 3 tahun 4 tahun nu bere ieu doang hiji cek eta geus ieu bae tah ieu dua pohara jasa kadenge kurang guru-guru urang ahli Allah ieu bae ieu teh ditempelkeun bae doa. Adapun ke doa-doa khusus lain doa khusus, doa-doa nu tadi ke insyaallah kukula iraha waktu nu tepat ditulis jang dibaca di wirid. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah. Jabalaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering, urang gering meunang saha? Meunang Allah. Aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya cenah dokter nage paeh dokter nage cenah dukun nage modal lain paeh deui. Nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha? Menang Allah. Nu ngaleungitkeun fakir ku ari urang jadi sugih nang saha? Nang Allah. Nu mantak ulah sok ka Gunung Kawi. Ieu lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang. Nah, bahaya engke di akhiratna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Nemahkeun hati urang. Urang ti eueuh ka aya nang Allah, ti aya ku ari diurus ku Allah, imdad ngaranna meunang Allah. Tah ku ari diurus ku Allah, ku aing disehatkeun ku Allah. Piceun sehat cak Allah, keringkeun nang Allah. Cageurkeun deui nang Allah. Kuari sugikeun nang Allah. Cabut ku aing hartana, susah nang Allah. Begitu susah
cabut deui kasusahan sugikeun deui menang Allah. Takeur ngaji mah takeur ngaji bener. Masya Allah bener. Mulai kuari praktek boga modal dia 10 juta dah ngawarung sanggeus ngawarung beres dipinuhan warung leuleut kanan 10 juta seminggu sebulan 3 bulan rugi sial. Allah barang rugi teh barang rugi Allah aya nu nganasehatan lah kumang jeneng Allah menang Allah sampai aing rugi nyingkir Allah di hatena teh wari beres sekolah gawe ka pabrik nyogok ge 3 juta masalah geus asup ka cingu taha kuari aduh cekel leutik ieu aing hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese jasa benang 2 bulan katiluna aing sieu terus moal urang terbaik berdedikasi urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut di gawena. Begitu datang ke waktuna akan dipilih, sebagian akan dikeluarkan, sebagian lagi akan ditetapkan. Alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu dibere tetep aing manuhun Gusti Allah lempeng ta jelema teh lempeng ta pikiranna barang nu dikaluarkeun suara jasa sial jasa aing nasib aing rezekina aing kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa kudu kumaha tuh begitu urang dikaluarkeun alhamdulillah urang sih alhamdulillah nasib di Allah detik ieu aing kudu kaluar ieu teh pamere Allah pasti aya hikmahan aya eueuh teh nu ngomong kitu kakarak di dinya doang geus katara kayawan jasa nah eta praktek teh nu hese ge masyaallah urang kuari diomongan ku kolot cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya ai kitu aya naon bah apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh jadi sia lah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ka ditu mah kumaha sia bae abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh bah hideung teh mah eta teh kurang hebat teh jelema teh iman kurang kuduna kumaha kieu bah atuh ai kula mah atuh sapira anak abah lah atuh ai abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung deuk beke deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae belah dituna ka Allah meureun geus aya di Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka abah geus kumaha cak abah bae tah eta nu hebat mah waduh cak kolotna anak aing luar biasa ku kolot bae ge ku kolot di alam atuh ka Allah coba dah hese jasa neangan anak model kos itu hese jasa malah mah batu kira-kira bae tomal anakan kula bae deuh bal anakan ai dihitung 17 anakna tah eta teh tah gagulak ngagilekeun ieu masyaallah patali jeung batin wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir Ki Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta masyaallah 2-3 bulan naik jadi 20 juta begitu terus dagangna menang setahun Masya Allah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskan ku Ki Jayet 2 tahun jadi 200 juta bahkan kaditu nama geus ratusan juta menang saha tah naikkeun ti 10 juta datang ke 1,5 miliar nang saha menang Allah atuh kabeh gaul teu kapir ge kapir ya tuh kobong urang
Islam iman ngadenge ka kitab urang, kitab Allah anu dibikin ka Kangjeng Nabi nu sok dibaca urang atuh pasti teu heuheuhan kumaha pasti menang 500 juta anak di opname di husada insani beak 150 juta cek teh atuh alhamdulillah bae sih hari ngomongnya majikan atuh emang atuh harta mah tatalang harga ieu nya tatalang raga ieu geus semua masalah abadi kurang meunang atuh kuari atuh beak Allah mah kawasa cek teh nggak beakeun kumaha bae tapi karena lamun we kieu jeung kali sial jasa saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak dulu itu 150 tetehna di sesar masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengaeuhan bae nya sial amat ya beak 300 juta wah warung kurang maju kuari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui ku tolol-tolol deui nya dina kamari aing geus muga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang kira naon jeung hari tadi mah tak keur naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu waduh masyaallah dagang teh geus atasna ngeunaheun ceceukna dagang blok atuh urang mere pakir miskin ngeunaheun mere yatim ngeunaheun aju kitu lebaran ngareunaheun bagus teh lempeng tah ngomong keur naik mata barang mundur plak balik deui ka 10 juta ku sial-sial teh cekna isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkan lagi atuh menang Allah ngancaran bae ku Allah tah mah ku ieu atuh kumaha Allah bae eta muantep jasa lain sekedar mantep muantep eta hese jasa tah hese tah ieu mantep ke wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin ku cobaan balain kabarodin ngering wa fakrin jeung fakir palaka sifalahu illahum wal aya anu bisa ngalingitkeun geringna kecuali Allah moal aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu keneh wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah fa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering tina gering kana sehat tina sugih kana fakir tina fakir kana sugih ieu ge kabeh meunang aturan Allah subhanahu wa taala eta asup teh ka jero hate keur ngaji bener keluar di majlis ditajong goblok ka batu teu deuleuh meureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cek batu teh puai tiba heula ge teu neuleuh sian buta cek batu cikene masyaallah mata lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid teu can bisa nyampurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge encan haji can sampurna deuk nyampurnakeun sejen teu sah
Tesah salat sunah mak lamunnya na masih kene can sampurna hirup lah boga kene kodoanan fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang ngaca we ngaca begitu ngaca kabeneran kasih alhamdulillah dibere irung mancung kulit bagus awak semampai dan lain sebagainya alhamdulillah Gusti bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ya aing mah beda jeung batur kulit ieu mah jeung areng 12 irung jadi mah kutil sakieu teh iki kieu teuing ya aing ieu Allah aduh ieu sih dijieunna ku Allah bener ge ieu nang Allah mana tuh beda jeung batur iman keur eueuh masyaallah kuduna mah geus alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu geus dadamelan Allah berenangan Allah teh ngadamel teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae eta mah sakadar pandangan mata urang doa mantak Allah mah teu bernilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulub aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis aya hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh bati geulis tapi hatena masyaallah indah tak loba nu kieu si itu keur kawin jeung nu geulis kurang dipegatkeun heran da aing mah pan aing ieu mah setengah henteu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bendik aya di nu itu putih aya di nu itu nya bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petegel tapi pan terus bae orenganan masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah aji ka aing teh simana disabodokeun ku pamajikan lamun aing hayang nginum nya ngomongna ge kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep aja aing diganti baju teh atuh nggak teh ade ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jantung gelis dah masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta maunya 1 juta bere deui 2 juta ya aya keneh ge jadi asana teh aing teu ngeunanya tapi barang boga pamajikan ieu deuk ka mana kak deuk make baju nu mana masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya dilawan tuh datang melambaikan tangan di papa kujanat ya di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaan dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaulah hayang nginum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mah ngahihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang tah eta mah geus balik ka pribadi geus tah mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang oreng hatena mah teu geulis maningan nu sederhana hatena geulis waktu sholat zuhur nya geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salaki mah geus ganti arek mandi horeng rek diseuseuh jadi
hese salah kita teh hese meneangan ayo ke mana makanan enak sholat alhamdulillah urang geus teu bisa kumaha asal geus di sholat geus teu bisa kumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap kholi urang bisa sabar tapi lamun masih kemana nyaho ya tadi mah dia nonton TV bae juga ngaleos ulah ge teu diajak sial deui beda Pak coba jangan masih kemana alamatan careuh masih ya ya Allah ya Rabbi itu gitu kene kasalaki kasep desa maraha tapi bagirna luar biasa Masya Allah pamajikan dede kasalaki lantaran salakina dede dikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cak pemajikan kajian gogoma ge asal boga nu anyar ieu geus kitu bae pan pemajikan mah ka dek nginum teu kudu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung beja awe mah geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayahna bae mun di ditu sapoe di dieu sapoe mun ditu dua poe ditu pangbagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna dituntut sia ceramah kus MJ bae teu kira bener coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa tah eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batinna mah miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh meunang ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maot keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae nu samar ti Gusti Allah urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ada tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh kos kitu ila ayeuna ilen tori ilen haj naon ilen teh ila ayeuna tah kitu ai urang mah pan biasa di madrasah teh man ismuka ismi soleh tah tinggalin lumpat kurang Arab tuh kos kitu gimana ilen kitu bae urang Arab mah teh ge fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap teh urang dedengan kos kitu teh tah sapoe dua poe tilu poe saminggu oh paham
itu teteh di urang teh dididik ku lingkungan ngaran. Dididik ku lingkungan. Jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha? Kos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat. Di dia tilok berjamaah di ditu mah lompat kana hayang berjamaah. Eta kudu dididik ku lingkungan. Lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia. Geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah. Hirup di lingkungan pesantren tapi teu daek ngaji teu terdidik ku lingkungan. Eta teh nyana buang kawarah jasa. Nu mantap kita orang-orang luhur mah, orang-orang intelek. Ngeuk mempergaulkeun anak teh nyana memilih. Teman kamu siapa? Si anu. Jangan. Si anu aja. Eta teh naon sebabna? Lantaran supaya terdidik. Urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh. Tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter. Urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu. Tapi urang babarengan jeung tukang salat, urang teh minimal neulekeun nyana. Neulekeun nyana, kebel-kebel. Urang babarengan jeung ahli fikih, kebel-kebel hafal fikih. Babarengan jeung ahli nahwu, kebel-kebelnya mubtada khobar bae mah. Babarengan jeung ahli Allah, makrifat lalaunan jadinya ner. Lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur. Atau yasruku tab'a cek hikam teh kos kitu. Anu mantap ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji. Lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun. Atuh engke paling ge ora mengkonon sira mah ge wede. Anu timbul teh kos kitu. Arep endi sira? Tari ge kos kitu nu bijilna. Atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris. Atawa dididik khusus di pendidikan English Studies. Geus kos karar itu. Nah, iyalah pendidikan lingkungan. Teh, awas. Wa huwal qahir Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa. Moal aya nu bisa ngelekeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa. Kaluhuranana fauqa ibadi jikeun nyaritakeun fauqa. Lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa teteta nu mana tuh tiung beureum tuh di luhur tuh ija luhureunna nya fauqa eta tuh di hadapan tahta ngaranna taht handapeunna eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makania aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqona teh fauqa kitu. Naon ngaranna manziliyah? Jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat. Ari sia nyaon teh kasarwiti nyaho. Ari kasarniti atuh jauh. Cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah. Po sarwiti mah tuh luhureunana. Eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti. Luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti sarwiti mah fuk teh naon luhureun sia nyaon teh ka haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana watu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban ziliyah eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngabahas fauqa bae ge moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka di jurusana aslina fauqa mah aslina makania geus digunakeun kaluar makania engke bakalna jadi majas panjang
ngaji kos gitu atuh kula kita bisa emang ngajalanan teh majaz kos gitu teh hese teh ngaji teh tah ieu tak dek jelaskeun pauko besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos gitu mengkol siapa bahaya mentak dijelaskeun paukona heula ieu mah pauko teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun pauko manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae mata poal kaudak ieu mah hese jasa ieu gaji pauko bae hese pauko geus mending ulah dia aja cek ulah mah puyang teh udah bahasa batu geus teu kudu jadi ieu mah pauko teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hamba dak wabe saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuari ge di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tumal ka cekel di mana atuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh bener belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain ka tincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia eta Allah anu ngicipkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleuh make tiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya tah eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh anu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanna pauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh menang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqan nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere gicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu noleukeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah heueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak ya kabeh ge menang Allah atuh nu dikasorgakeun nang Allah kana rakakeun menang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi nang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi nang Allah nah mantep cak pejabat teh nang Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah menang Allah can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka cek anu di ka neraka keun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing pada tu abdi di ka neraka keun kumaha aing bae Gusti pan kitu amat itu kumaha aing bae aing mah pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing
aju ku hari di ka sorga keunang sana aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing we bego teu bisa Gusti teu bisa cakena tetep abdi nungtut baheula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat aturan abdi ge dikasorgakeun ge tetep abdi bung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula putuskeun heula Allah teu adil tetep Allah ieu teu adil lumantak di dieu diberian wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamel nu jangkung didamel nu pendek didamel nu putih ku Gusti didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksana na Gusti Allah lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga di bawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun sakitu bae abdi kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon ayu abdi tetep demo ka Gusti dek yen komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh ruh haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol yu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat pon babeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasud alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia ge pareta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasul aing di Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir punya sia Abdul Qadir nyaho di mana sia Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali-wali sultan-sultan aulia nu aya
di Indonesia jasiam orang Indonesia ayah wali sangat nyaho ayah teh di Banten wali ayah teh penerus walina ayah juara sub Golkar lain wae eta sama kerebakeun aing tah mah batur sia keuleuh eta penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mah sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti kene kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satukangan terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang Masyaallah pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milihna Gusti nang saha milihna nang abdi tah eta keke can ka hati Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah we tamah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang Jon terus Jon ulah datang ka eleksi ya nabi ge lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal apa nabi buktina babaturan abdi nu ku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malemna nih cek teh malam Senin mong malam Minggu mong ayo ngaji bae boga pengajian di ditu eta panang Gusti keneh pilihan gitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si kana neraka ai si hitungna heuntih is di neraka kuring panas gas ta aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeusna dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampaikeun ka Rasul aing pan aing nyampaikeun ka wali aing pan aing nyampaikeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeusna digerakkeun ku dawai daya pengajak penggerak di jero hati anu maneh kemudian milih karena pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah surga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyen syariat
bener nu ngalaksanakeun nama aing coba nu ngaikhtiaran dai sia tah kahartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh si Haju nongtong si Ting-ting ngigelna Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh tah eta nu ngertegeun zinah sia nu ngalaksanakeun zinah nama aing tina kerteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kerteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang nelayan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus mah di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah kertek sia berangkat sanggasa berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan keretek sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean nama nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretekeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan sak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kretek kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartin ku si Jepri joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuanna di hareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh deuleu maksud sia al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia ka aing dekat dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeunana aing teh al khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang aju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang jager pat hayang obat sia neangan obat teh pat hayang jager aju sanggeusna kitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh hajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh sia berobat ke dokter setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing hade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kedua ulah ngadahar daging embe nomor katiluna ulah ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh aya naon kajawan kan ku ari sia
sia make kacamata hidung make kawas hidung ku hari dek lompat ka Karawang aya naon kakewak sia kajawan kan aju sia sesumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha orang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup kana raka berarti kukumaha Gusti bae kacarak sakitu doa ge aing teh al khabir cek Gusti Allah mahanya aing ka jero batin sia ku lek-lek di hareupeun kaca aju nyisir anu rapi aju make baju ge henteu sambarangan rapi aju sia tiapan deuk ka ondangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teu diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksud nandek naon teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin ulah diterus ulah dibukakeun keheula can anggeus sia ka aing demo ku aing geus dianggeuskeun sia dek dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener mun Gusti entos ulah wakan entos-entosan lantaran nu sejen ge bakal carua jeung sia kieu waktu sia menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh ai dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun nanamangan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur-luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan ditaken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh enggak bisa Pak masa harus 5 senti aja dengan 1 M nggak bisa Pak pokoknya Pak tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor jangan di kantor sono yuk di mana sono rumah makan Padang boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lainnya nggak tahu 3 cm juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono nanti barang begitu jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus ya udah 1 M melaksanakannya oh iya kenapa nggak di kantor jangan banyak ngomong udah oh iya udah transaksi set pan aing teh nya cak Gusti Allah pan aing al khabiru kita bisa miliar di kapan akan Gusti pan Gusti ge obir tuh kumaha Gusti bae eta kerebakeun aing tah eta Gusti bisa miliar ka mana hanya akeun ka ditu ka luhur sia nu jeung jalanna ge pan sia pimpro abdi ge diteken di luhur Pak pepa Gusti gitu eta keur carita leutik keur carita Bank BI keur carita Bank Senturi keur carita Bank Citibank orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank bank internasional yang harus ditandatangi oleh Presiden Bank BI ketika mali teruskan ya bukan uang internasional 5 urusanana pas kitu keneh bae sarua bae panggil pan aing al khabiru nya sia kiai kan kunaon sia aju asup golka sekupi aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pamere teh atut sia teh pan lain dek ngembangkeun agama ka belah dieuna hayang masur sia teh hayang bisa salamanan jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al khabiru nyaho ka batin sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus sia ku aing mah dikasorgakeun ngan lewat jahanam lah yo manya Gusti saya bila sekupina mah leutik tapi perasaan takabur sia bersanding jeung bupati takabur sia asa aing bersanding jeung menteri asa aing bersanding jeung nu sugih asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu
pan kabeh ge ieu teh nang aing pagawean teh menang aing teh saluhureun hamba aing tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing mentana ka makhluk aing penta ka aing sia ulah kudu ka makhluk aing ketika sia menta ka makhluk aing siksaeun aing wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul inggis dikorek kabeh ka jero siapan boga pamajikan harita ajupan sia terus ka ditu kepala raja mun aja sia make kumis palsu pan sia mau ustad abah ulah kanyawan pan geus atuh Gusti izin cek naon teh sia Gusti manyao nganjang kan aja di situ aja kurang atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kunaon maningan marah bari kawin daripada kawin teu dimarahan sakitu ge teu kawin marah bae komo mun kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah make baju maksudna kanyahoan make samping maksudna kanyahoan boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan meuli motor maksud kanyahoan persis okos sakumaha tadi urang ka warung meuli obat urang ka dokter meuli obat kanyahoan ku Gusti Allah sia nu manta ka dokter ke pan hayang cager sia teh sia nu mata ka tukang urut teh pan sia hayang cager sia teh tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyaweun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyaweun oh kabeh ge muhun cak Allah henteu itu mah kunaon sia mah SMS-an bobogohan nyaweun Gusti Allah cak awewe teh aduh aing ge kanyaweun nek meuli kutang macem-macem campur-campur atuh sabodo bae eta mah nyanggakeun ka Gusti Allah anu nek ngaji mulus Allah uning al-khabir anu ngan sakadar teh kayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al-khabir aya anu ngendek nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al-khabir aya anu nek SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al-khabir aya anu nek balanja bae aya anu nek dagang bae aya anu nek neuleuan bae mana ieu sendalna nu bagus atuh Allah al-khabir dianggakeun tah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameuna ngatur Allah balikeun kuari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah beres komun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji-hiji deui ieu tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu heuy budak pamalingan ieu hiji deui ieu kagok ieu gegeraan ieu tah kuduna mah kitu aya sia hayang mah tah los mantep jasa ieu mah lain oh sia nya maling aing mah kitu ge mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing tah iyalah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa ketika urang dibere sehat jangan Gusti Allah pan sehat ge kajen teuing ge obatan ku kumaha ge aya wae gering matu gering bae nyanggakeun ka Gusti Allah endek aya di obatan mah syariat ja urang mah makom syariat mangga henteu salah henteu ngan kabeh ge lain ku obat ulah tategenan ka obat tetep tategenana ka Gusti Allah syariatna meunang dokter obat urut dan lain sebagainya tetap tatagenana menang Allah syariatna ngawarung tetap tatagenana ka Allah syariatna dagang tetap tatagenana ka Allah syariatna digawe tetap menang Allah tatagenana ka Allah syariatna bisnis pangkat urang pangkat syariat bawalah bahasa syariat kusungut asupkeun ka jero hate syariatna karak rada salam rada kene teh encan masih kene encan rada doang tapi lamun geus luhur pangkat bangsa solihin naik wali geus suruat syariat kabeh nang Allah titik
yo atuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing mah geus melalui hakikat ya hakikat nama menang Allah hakikat nama menang Allah kabeh geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui tah maka dituna geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu saja lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae ngajina tetap takrib bae ngajina tetap bae masih kena fatul muin fatul wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud kadang-kadang nyana ge hasud atuh nyana hasud kene kiai mah kiai udang-udang na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria encan sampurna dirina kakarak bab zahir doang ke geus ditapakuran jeung dimorokobahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak kurang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari maka panggih jeung daina artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan menang saha eta teh menang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari asa deuleukeun ka eta atawa asa dideuleukeun tah kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kada ikhtiar urang teh tadi disebut dai mun ditanya di mana ayatna wallahu a'lam lamun ditanya ayat tahu aya lamun ditanya belah mana wallahu a'lam nu penting aya eta mah ngan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana geus tukos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah salat di dieu ka Allah di Mekah ka Allah di Yerusalem ka Allah Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah adab bakal aya boro di jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae adab teh dipake lantaran naon Allah neuleukeun bae di mana bae kiraha bae ka mana bae di tempat teu kadeuleu ku Gusti Allah karek mulai geus jadi wali didinya lah diboro ku jelema boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jibat sebab naon nyana geus ka Allah bae bisa geus bisa nyana teh antara dunia jeung makhluk geus teh kadeuleu memeh paeh geus asa paeh ti heula memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna kadeuleuna mah di dunia lelempangan korenganan ayerohna mah geus aya di akhirat keur babarengan dina mizan babarengan dina sifatan siratal mustaqim keur babarengan neuleuan neraka keur babarengan neuleuan muridna keur babarengan neuleuan umat keur babarengan jeung para rasul keur babarengan di sorga kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa iyam saskallahu bidurri fala kashifalah dewa bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah wa iyam saska bi khairin lamun bae Allah nu ngenakeun kana kahadian atuh kumaha Gusti Allah fala roda li fadli cukup ta urang dibaca kurang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما ولا معطي لما ولا راد eta teh nu kurang dibahas la mani alima atau eta mualaya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah wala mutia lima mana eta mualaya anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah wala roda lima qada eta mualaya nu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah dibabaca unggal magrib tapi nyarekanan mah terus bae dibabaca unggal magrib unggal subuh ge lawan sababna teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyaho kana hartina tah sageus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu tah nu mantep ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh diriwayatkeun ti Ibnu Abbas cik Ibnu Abbas kuntu radi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul
Pakolali ngabonceng umurna kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naik on 8 tahun naik onta babarengan jeung Kangjeng dipayun Sayyidina Abbas dipengker jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng kadang ngabonceng masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakolali ya gulab bocah oh ya bunda ya anak king ala wa'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna daek teu mun diwurukan beberapa kalimat nu bakal bisa ku Gusti dimangpaatkeun aqul tu cak Ibnu Abbas bala ya Rasulullah tu kantana pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka jaga ku maneh Allah bakal ngajaga ka anjeun ihfazillah tajidhu amamak ibadah anjeun ka Allah jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hareup maksud amamak teh engke geus maot atawa di dunia keneh geus karasa ayana Gusti Allah karasa jasa deukeutna Gusti Allah karasa babarenganna Gusti Allah jaga Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah pake aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah tajidhu amamak bahasa Kangjeng Nabi tajidu amamak teh bakal kapagi di hareup sebab urang teh keur menuju ka hareup finisna urang di mana di akhirat finisna urang deuk ka Bandung finisna urang di Bandung salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung kakarak datang ka mana ye datang ka Cianjur jauh kene Bandung jauh datang ka mana ye ka Padalarang jauh kene Bandung tereh kitu kan kabeh ge datang ke Bandung alhamdulillah urang teh lalakon musafir deuk pae ka ditu ka akhirat tah ku ari teh ditanya jauh kene ieu akhirat jauh sebab ieu keur di Karawang deket apa jauh ye jauh kene sebab urang kakarak ke balok 2 anggul ku sia balok 10 sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah ihfad jaga kuari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh pae kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allah tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti ta'aruf ilallah ibadah maneh ka Allah keur raha dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas aya di urang ta'aruf ilallah pake deudeuheusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rika bisyiddah ketika orang susah, ketika orang gering, Allah bakal mere ka orang rahmat. Lamun orang keur sugih, kuari ibadah melalui harta orang keur sehat, dakwah orang teh, salat orang teh, tahajud orang teh, dek teh kuari gering, sidah ngaranna. Orang pasti hamuriring. Amuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka amuriring urang berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain ku ari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sedekah ku ari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sedekah sia masyaallah kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud kuari rintihan sia kadenge jak kamari geus sia keur sehat Allahu akbaran ka aing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran masyaallah ulah ieu mah kamari mah tilok salat kamari tilok zakat kamari ieu keur sugih tilok sedekah kuari barang dek gering Gusti cek bahasa urangna cek sombrana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema asing teh maja kamari maja tilok ka aing tilok Allah-Allahan pan kuari Allah-Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pan nyana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allah-Allahan jae mah ngadenge Allah-Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri mah Gusti urang mana ciku papaingan urusan los Gusti malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh pelecehan masyaallah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing
kemari sia keur senang teu menghadap ka aing kuari keur susah ka aing sia kemari sia keur sehat teu salat sia kuari ka karake deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit teu salat urang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allah-Allahan ka aing kuari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mapan maha khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per detik per menit salat. Duh cak Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah idza sa'alta fas'alillah di mana anjeun minta pentalah ka Allah wa idza sta'anta fasta'in billah di mana minta tulung tulunglah ka Allah faqad jafal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus teh dituliskeun deui qalam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayaturud lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek anjeun Nabi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqdiru alaih moal mampu eueuh dikodokna moal mampu dek dibulu ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh sakompi di yon 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh manehanana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha waj'alillah wa'mal billah syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna bis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyahokeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah derajat urang teh ku Gusti Allah masyaallah wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifalah maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir idza aradta duhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadhul sok asup pokok nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa dainna karasa jeung Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantep jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu bidurrin falaka syifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir tilu kali pada maghrib tilu kali ba'da isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin etalah doana lah geus ara hafal kabeh eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngan pelebah ngadoa yeuna nu katuhu jeung kenca kabeh di kepelkeun
Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sulaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis. Allahumma lakal hamdu bekepelkeun dia begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya coba pangbuktikeun tuan guru doa eta hayang bukti dibuka kunyana bajuna nu ieu diasup kali dileukeun ku mana aya ke 10 kali kebelkeun di jero ieu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an buka wala haula wala quwata kasubkeun ka jero ya wala haula wala quwata illa billah. Namun urang hayang naon di dieu Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil azim tah mas sakopeah Mas Jawa dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji wa minkal faraju sadayana nu Gusti gabungan wa ilaikal mustaka bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan minta tulung jeung sajabana abdi ma wala haula wala quwata illa billah akur kitu betek nerok jasa ta miripna ieu pada magrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Tancapkeun ge ka jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila turunan abdi mah jasa kieu Gusti maha uninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuh abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mandeg ka Gusti bae nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyanggakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyanggakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Geus sakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabeh ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeup bae di ditu menta cak kiai nu deukeut sarua sok da bala cenah cekeun lah tu badingkan ka ditu bae ka kiai